Warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha dararamang sadayana? Alhamdulillah. Urang dina dangat ayeuna tiasa tepang deui dina pelajaran bahasa Sunda kelas 12 nya. Sakumaha nu ku ibu didugikeun di awalnya dina lawungan kahiji kanggo pokok bahasan kahiji urang ngabahas perkawis resensi. Yeu nu kahiji indikator anu hoyong dihontal tina pokok bahasan resensi. Sakirang-kirangna aya 3. Anu kahiji urang maham heula teori resensina kalawan gembleng teh utuh. Terus nu kadua urang analisis, nu katilu engke urang dikondisikeun kanggo praktek ngadamel resensi eta nyalira. Engke kanggo objek nama mangga bebas tapi sapertos nama langkung efektif kene kana bukunya margi seueur anu gaduh buku teras gampil dipilarina oge. Tina pokok bahasan resensi ieu anu kahiji nu hoyong didugikeun perkawis wangenan atanapi pengertian. Ngobrolkeun wangenan urang tiasa ngajelaskeun tina 2 aspek. Aya tina segi bahasa sareng tina segi istilah. Intina nu dimaksud resensi teh nyaeta hasil pedaran sareng pangajen atanapi penilaian saurang resentator kana hiji objek. Poin kedua ngobrolkeun unsur-unsurna. Ieu unsur-unsur resensi ngawengku 5 hal. Aya judul, bubuka, eusi, panutup sareng identitas resentator atanapi nu ngaresensina. Kanggo penjelasanana tadi nu kahiji judul mah mangga eta mah inisiatif masing-masing resentator gitu nya nganggo judul atanapi milih judul anu kinten-kinten pikatajieun nu maca gitu nya bade kumaha susunan kecap atanapi runtuyanana gitu anu matak ti panasaraneun anu maca. Terus nu kadua perkawis bubuka. Dina bubuka engke satadi ti judul terus pangarang wedalan atanapi terbitanana gitu nya tahun terbit, cetakan, kandel buku oge hargana eta lebat karena bagian bubuka dina resensi. Anu kadua eusi di dieu ngawengku ringkesan atanapi rangkumanana disarengan ku kapunjulan sareng kahengkeran tina eta buku. Kapunjulan teh kelebihanana sementawis kahengkeranana kakiranganana naon wae gitu nu kurang kapendak anu kurang tiasa ka analisis kanggo dugikeun ka para pamaca. Poin anu kaopat aya panutup. Dina panutup sakirang-kirangna engke urang ngadugikeun eta resensi teh nu kurang di resensi nombek teh gitu nya cocokna kanggo saha gitu. Terus alasanana urang ngadamel resensi eta kanggo naon. Anu panungtung identitas resentator atanapi identitas si nu ngadamel resensi eta nyalira. Anu panungtung ngobrolkeun tujuan resensi. Ieu tujuan tina resensinya tiasa diawasnya ku masing-masing. Intina nu kahiji urang tiasa masihan pamahaman anu lengkap perkawis objek nu diresensina. Terus nu kadua urang oge tiasa ngajak para pamaca gitu nya kanggo langkung kritis dina ngiring emutan atanapi neuleuman teh menelaah unggal problematika atanapi masalah-masalah anu aya dina hiji objek anu diresensi teh tadi. Terus nu katilu oge urang tiasa masihan tinimbangan ka para pamaca gitu. Naha peryogi atanapi henteu gitu tina objek eta teh. Nu kaopat urang oge tiasa masihan waleran tina rasa kapanasaran para pamaca gitu karena hiji objek enggal anu nembe muncul. Terus nu kalimat tiasa ngagampilkeun para pamaca oge anu sibuk gitu nya anu seueur kagiatan. Terus anu panungtung atanapi nu pamungkas urang oge tiasa naonnya ngengengkeun apingan gitu nya janten aya panduan lah
milih buku atau napi objek anu sakinten-kintena saya kanggo dibaca gitu, kanggo bahan pembelajaran. Ya rupina sakitu perkawis teori resensinya ieu kanggo nu kahiji. Oke, insya Allah aya nu kadua teh tadi urang diajar nganalisis sareng praktekna nyombian ngadamel resensi nyalira. Hatur nuhun kana perhatosanana, insya Allah tepang deui dina waktos atanepi lawungan urang anu salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.